Carmad bagian ke-10 Atanapi Pamungkas. Novel Chandra Hayat dikaluarkeun ku PT Mangle Panglipur citakan kahiji September 1886. Dipidangkeun ku Sim Kuring Pun Nazaruddin Azhar nyanggakeun. Bruk kede sujud ka Nyi Sutirah bari ngomong. Emang neda hampura tina geus rumasa dosa. Lantaran bareto geus aya niat rek hianat ditahan Carmad. Tapi ku kasawuran Nyai sareng fatwa Ibu Nyai harita. Emang lir disiram rahmat. Jadi emut ka pangeran. Emang sumpah moal deui ngalakukeun kaawonan sapertos nu parantos-parantos. Tawis emang babalik pikir. Emang saja nebus dosa ieu. Emang jalmina nu baris tiasa pinangkepeun Carmad. Emang nu baris bela milari Rama Nyai. Emang ngetohkeun jiwa raga upami Rama Nyai teu kapendak. Muga-muga dina salamet. Mangga saksian. Kitu ceuk kede bari onggeng-onggengan meh nyium dampal suku Nyi Sutira. Kede, ceuk Obing. Anjeun ulah rek sandiwara ya. Seperti nu geus-geus ya. Kuring teu percaya anjing poho kana kokotor da kabekina. Kede ngarawusu ku Obing. Mangga kuring cacag. Dipencit ge ayeuna mangga bisi kuring balik deui kana goreng. Mending paeh ayeuna kuring teh tinimbang wangsul deui kana laku lampah setan. Kuring seja tobat ka pangeran. Walon Sutira. Kieu bae atuh Aki ayeuna mah. Langkung saya ayeuna Aki abdi sareng ieu emang ka kantor polisi. Kahiji ieu emang tiasa dianggo saksi yen Carmad yaktos-yaktos aya mana awon. Malah geus miwarangan ngahianat ka abdi ka ieu Mang Kede. Sanes kede sayaktosna emang teh kadar Nyai, kadar. Di kede-kede so teh pedah lampah emang nuju dina kaawonan bae. Ayeuna mah muga disebat kadar atanapi Abdul Kadar. Mangga atuh. Ieu Mang Kadar supados diparios ke polisi. Sareng ka uninga kasanggemanana tadi yen bade ngiring milaripun bapa teh. Langkung sae upami ka uninga hal ieu kudu wajib. Cik Sutira tartib pisan. Kede alias Kadar indit jeung Sutira jeung Obing ka kantor polisi. Dibarengan ku rasa sugema, rasa lalega dina hate, rasa nikmat ku pangarsana nu kawasa dipaparin babalik pikir. Ku komandan, Kadar dipariksa sarta dicatat pangakuanana sakumaha nu geus diparentahkeun ku Carmad pikeun ngahianat ka Nyi Sutira, nyaeta nitah nyulik. Kadar wawuh kangaran Bang Ijo jeung Bang Miang, saur komandan teh. Upami telepat mah saparantos abdi teu daek deui ngiring ka awonan. Carmad nyantel ka tukang lauk basahan atawa lauk laut urang Jakarta. Wawuh mah teu acan. Mung terang kana rupana. Margi sok masarna tempo-tempo sisi jalan. Ceuk Kadar. Ayeuna mah Kadar moal kameunang nembongan ka Carmad. Lantaran leuwih hade mun Kadar dibarengan ku reserse. Neangan heula eta nu duaan. Sabab tangtu di si eta koncina. Boh ayana Dharma, boh dosana Carmad. Ceuk komandan. Nyi Sutirah balik deui jeung Obing ka Cikirai. Ari Kadar indit dibarengan dua reserse. Sameme indit Kadar nyarita heula ka Nyi Sutirah. Sing percanten ka Emang. Emang moal eureun-eureun saupami Rama teu acan kapenak. Emang sumpah dipayuneun sadayana. Kajen Emang nu dipunut umur tinimbang Rama eneng tiwas. Nyi Sutirah nyurucud Cipanon bari balik. Kadar jeung dua reserse ngubek-ngubek pasar. Ngubek-ngubek tempat nu sakira sok dicicingan padagang-padagang lauk urang Jakarta. Nepi ka kapanggihna pamondokanana Bang Ijo di Batu Ruyuk, tapi jalmana subung.
Kacarita Darma basa tengah peuting sanggeus kaluar ti imahna dibawa ku nu duaan tea. Di jalan geus nyampak oplet. Dius ka kota, Darma diukna dihapit. Datang ka kota tarurun di jalan Cikondang, pengkolan ka rumah sakit di warung bajigur. Cek Darma, nah kenging gitu wengi-wengi ka rumah sakit. Teu meunang upama urang sorangan bae mah. Kajaba lamun jeung nu ngajagana. Ayeuna urang ka imahna bae heula di dinya di Lebak. Da tadi teh geus janji. Palebah mana ieu teh? Cek Darma. Di Cikembang tah eta imahna. Sup arasup tiluan ka imah leutik anu di kamar-kamar laleutik. Kawas-kawas pondok jobong. Darma dititah nungguan di dinya jeung Ijo. Miang uliwad ka pipir teuing ka mana. Teu lila jol deui ngabejaan. Yen lantaran kalatan datang cenah geus ditinggalkeun. Kaduana anu gering teh lain Nyi Sutirah geuning tapi carmad. Darma mimiti insap yen manehna ditipu. Keur kitu pek teh Ijo demonstrasi ngalugas bedog mani ngagurila pikagilaeun. Darma ngareunteut hatena na Ijo bedog nu seukeut geus buligir kitu teh. Tapi lantaran manehna tara patot muntang ka pangeran, saharita ge munajat atina nadapi tulung. Kalawan sora nu teu robah teu siga-siga nu sieun atawa kaget, teu siga-siga nu ngambek, Darma nembalan. Ya Allah, juragan carmad. Jadi sanes si Nyai nya. Lain. Cek Miang bari ngagilirkeun peso balatina, tina cangkeng kana bujal sarta perahna. Ih, sami bae atuh. Da eta oge keur mah piminan tueun tur dunungan. Sami bae sawajibna kuring ge kudu ngalayad. Cek Darma antare. Iya, tapi teu bisa ieu mah. Geus katinggalun teh. Urang maronok bae di dieu heula, isukan urang teang. Duh, mun terang katinggalun mah kacikirai. Cek Darma. Kumaha upami bade wudu heula memeh mondok teh? Atuh bade salat sareng bade nada-nada ka Gusti we supados juragan carmad enggal daman. Ijo jeung Miang ngarasa eleh siasatna dina perang urat sarap ngalawan Darma. Tadina mah mikat sangkan Darma amek, tapi kalah ka siga-siga teu naon-naon. Hatena jadi jengkeleun, tuluy nepak mani barang kana tak-tak Darma. Yeuh, si ngarti da maneh teh lain budak bloon. Urang duaan geus ngabobodo yen aya nu gering. Sanyana mah duanana ge teu kuat teu kieu. Nu nya mah juragan carmad hayangeun ka anak maneh. Ayeuna mah pondok we. Dibikeun atawa moal, hah? Cek Ijo bari ngabangkeun bedog ka irung Darma. Mun teu dibikeun ayeuna maneh paragat. Ai, cek Darma. Nah, ieu teh make jeung kikiaan sagala. Apan kuring teh geus ngomong mangga teh teuing. Entong jeung sugal make peta-peta nu teu umum kieu atuh. Matak bae ngarenggangkeun duduluran. Aranjeun ngadunungan, kuring ge ngadunungan ka juragan carmad teh. Mun anjeun hayang mulang tarima kadunungan, komo kuring mah. Leuwih bakti kuring mah tibatan aranjeun cek rarasaan mah. Malah sadia mantuan ka anjeun ge ari keur babakti ka juragan carmad mah. Da kadunungan kuring sorangan umi asih. Nah atuh kumaneh lain geura kawinkeun. Cek Ijo. Ai. Nah saha nu kuduna ngawin? Nah awewe atawa lalaki? Anak kuring teh awewe anu kuduna dikawin ku lalaki, lain nu kudu ngawin. Jeung nah atuh dina Ahad, dina Senen teh jol bae datang. Apan janji yen Ahad rek datang? Kanyahoan ku sararea oge, tempo nu dipenta ku budak teh ngan 7 poe. Ditambah deui sapoe ti juragan sorangan eta mah, nyaeta tepi ka Senen, teu datang deui bae. Salah saha? Awewe geus dulang tinande, ari pihak lalaki siga-siga nyieun pucuk ti girang. Hayo kuring dibobodo dibawa ka dieu diamang-amang bedog. Ku jalan kieu mah kawas-kawas nu ngajak bengkah lain ngajak sauyunan. Cing, naon salahna kuring ti pihak awewe? Tuh Jo, cek gua ge ape kalemaren. Ini mah boleh dikate ambil jalan mau nyodok tapi enggak nyampe-nyampe. Baiknya baik laku yang kendor-kendor tapi ngegembol. Kalau si juragan mau dikongkongin ame gua mah enggak bakal dikata-katain orang. Belum pugu-pugu acan dia udah enggak sabaran. Cek Bang Miang anu saharita kajeblos atawa katipu ku eusi omongan Darma. Bener, cek Bang Ijo.
Maaf deh Bang Darma, memang saya yang keburu-buru seperti ikut-ikutan yang otak miring. Ayeuna baiknya kumaha tuh? Darma ngerasa ngemplong hatena. Ayeuna mah kieu we atuh, ceuk Darma. Kuring rek cicing di dieu poe isuk moal ka mana-mana, asal dicukup keur dahar jeung nginum. Anjeun duaan tabu 4 sore atau setengah 5, kudu ka sawah Batu Upuk nepongan Obing. Ulah ka Cikirai lantaran anjeun bisi di kukumaha. Tangtu pamajikan kuring geus aya di Cikirai pupulih. Yen kuring tadi peuting di Barawa. Diculik weh pibasaeunana teh meureun. Nenya kuring eueuh di Cikirai teh bisa jadi geus lapor ka polisi sagala. Nah, ti Batu Upuk Obing bawa ka dieu. Urang badami opatan. Kade anjeun tepung jeung polisi. Sebab anjeun geus salah dianggapna ku umum. Anjeun teh disebut nyulik teh. Ijo jeung Miang ngabenerkeun 100% kana omongan Darma. Malah ngarasa kaduhung ku polahna tadi. Sapeuting Darma teu bisa sare, Miang jeung Ijo inget kana omongan Darma. Sieuneun papanggih jeung polisi. Tiluan ting jarentul di Gang Pancuran Cikembang, di imah leutik. Imahna Carmad paranti nyumputkeun mangsana. Tabuh 5 sore Ijo jeung Miang geus aya di Batu Upuk nyalingker dina dapuran cau, bunyi pisan bubuhan jauh ti jalan. Bener sakumaha omongan Darma. Obing teh nyaan datang ka sawah tina geus maranti ari wayah kitu teh sok menerkeun cai bari iseng-iseng ngurek. Batu Upuk teh hiji kotakan sawah anu lega. Di tengahna aya batu gede. Eta batu disebut Batu Upuk lantaran siga-siga hayam keur ngupuk. Saban Obing balik kudu bae mawa belut gede ti dinya teh. Sabab di satukangeun eta batu aya bagian sawah anu ngaranca jerona salaput hulu sarta pinuh ku belut. Tara aya nu wani ancrub, tara aya nu ngobor ari peuting atawa naheunaan posong. Sabab boro-boro jelema, ucing atawa anjing ge ari ngudag beurit kalebah dinya mah tara kapuluk deui tuluy ngalalep. Tapi naha Obing teh datangna bet duaan tara-tara ti sasari. Urakna teu tinggaleun, malah geus biasa mawa leuwih ti hiji, sabab geus kajadian sok pegat ku gedena belut-belut Batu Upuk. Jeung saha Obing baturna? Horeng jeung Kadar alias Kede teh anu teu daek pisah ngingintil bae Obing hariwangeun bisi Obing papanggih jeung jelema-jelema nu nyulik Darma. Kede bubuhan baretona tukang ngajahat, apal kana lampah-lampah jalma jahat. Ijo jeung Miang ge kasangkana tangtu moal papisah, tapi babarengan bae duanana. Ari datang kalebah galengan nu aya dapuran cau tempat nu duaan teh nyalingker. Anareg teh Obing jeung Kede areureun tina nenjo Ijo jeung Miang kaluar. Kede kitu deui Obing apal ka eta nu duaan. Hatena heran bet araya di dinya. Eukeur mah tadi beurang ku Kede jeung reserse di teangan. Kede teu ngomong deui sarepet nyabut dua bedogna ti kenca ti katuhu geus tarapti. Obing mah teu mawa naon-naon iwal ti urek teh wae dua. Si Eluk terong jeung si Elung lutung moyan, urekna nu babarengan pisan. Kede miheulaan geus aya di hareupeun Obing. Nyaho yen Obing teu mawa pakarang naon-naon sarta terus nangtang. Bang Ijo jeung Bang Miang rek ngomong naon-naon ge teu asup. Tuluy dicarekan ku Kede dituduh-tuduh nyulik Darma. Ijo jadi panas hatena ngadenge Kede sugal teh. Darbai silih sabat ku bedog, lir nu ujungan tapi lain ku hoe ieu mah, ku pakarang seukeut. Ijo bedog nangan hiji ari Kede mah dua. Ku kituna Ijo rada oge gentar hatena. Biasana mah manehna teh ari tarung bedog ngan 2 kali ngadek 2 kali nyingcet, katiluna mah geus beunang musuh teh. Masing sakumaha tangguhna oge. Bubuhan Ijo jangkung, panjang leungeun jeung gede tanaga. Tapi ari nyang hareupan Kede mah anu dadeg pangadegna sahandapeun manehna, lir jajangkung musuh curug tatandinganana. Bet lila. Geus 7 kali ngaheumbat teh teu sakali-kali acankeuna. Sugan congo-congona ngagaris. Pendekna teu boleh katakis. Mun teu ku anu kenca, ku anu katuhu. Kede ngarti yen Bang Ijo make patokan tarok jonggol atawa tarok batok, lantaran arek ngarah sirah bae. Bedog Ijo dibabuk lalaikeun tea,
Mani ngahiuk bae sorana ditungtungan ku suara paaduna bedog pada bedog. Bedog nu itu geus rarompang, ijo ge horeng lain ngan make bedog wungkul, tapi di anu kenca aya siku-siku. Paingan teu beunang-beunang ku kede manehna ge. Nu ngadu bedog aya kana 15 menitna, can keneh aya nu asor-asor. Katara leungeun ijo nu kenca geus getihan. Rupana kakeunaan congo bedog. Tapi kede ge rupana geus kasarempet sirahna saeutik. Sabab katara aya getih mapai tarangna kana halis. Kede ganti siasat. Tadina bedog nu kenca loba dipake ngadek, anu katuhu nakis, ayeuna dibalikeun. Ku kituna ijo jadi kapalingan. Waktu manehna ngaheumbat rek nanggal pisan bedogna kana tak-tak kede. Kade rikat ngagiwar bari nyabat malang nyopalodong ka luhur. Keuna pisan kana ramo-ramo ijo. Ijo ngoceak, leungeunna rompal, bedogna murag, tuluy luncat. Ijo luncat kana batu nu disebut batu upuk teh. Maksudna rek kabur motong kotakan sawah ngarah deukeut. Tapi manehna teu nyaho yen di dinya aya rawa jero. Atuh anak gajleng karelep bae manehna ti karelep ka jero leutak. Bang Miang anu tadi cicing-cicing lantaran dihulagu obing ulah nepi ka ngoroyok kede. Tapi sina tarung hiji lawan hiji. Nenyo ijo luncat manehna rek milu nuturkeun kabur. Tapi ku obing dihalangan diakalan sangkan Miang salamet ulah milu tigebrus kana ranca cara ijo. Taya deui akalna iwal teh rikat ngagebutkeun 2 urek ka Bang Miang. 2 urek ngagawel kana daun ceuli Bang Miang beulah katuhu. Nepi ka manehna ngajengkang labuh ka tukang kacentok ku tanaga obing ongkoh, ku tanaga sorangan ongkoh. Ceuli Miang teh rangkas ku urek nu teu lesot ngait ngaruruhit. Salamet Miang teh teu milu ti karelep, tapi jadi malikan ka obing. Jung Miang hudang, heat bedogna disabetkeun, mani ngagurilap kana cangkeng obing. Lain ge obing jago kabandungan teh atuh lamun beunang ku sakali disabat mah. Obing ngelok awakna lemes lir tina plastik, micin cengo bedog nu meh nyerepet cangkengna. Bedog Miang mi lepas, dituturkeun ku leungeun katuhu obing bari micin ngalesotkeun tali urek nu tetep ngagawing dina ceuli Miang nu katuhu. Bedog kaudag ku leungeun obing, gep tonggong tungtung congo bedog teh dicekel. Tah, di dinya leuwihna obing. Congo bedog tungtungna dicapit ku 2 ramo sareatna mah, tapi pageuh alabatan ti gegep. Teu bisa lesot ku dibatek, digebigkeun, dihualkeun, dikumahakeun ge ku Bang Miang. Tetep leungeun obing siga ngahiji siga dipatri jeung beusi. Bang Miang manggih akal, bedog dihualkeun satakerna. Dibatek ku Bang Miang dituturkeun ku obing, ditojoskeun. Dikumahakeun oge ku obing teu waleh-waleh dituturkeun bae. Bari kuda-kuda nyimpen tenaga sangkan rata saluar badan teu aya nu kakosongan. Saparapat jam leuwih Bang Miang dimainkeun ku obing kitu teh. Tungtungna Miang beak tanagana. Bedogna pindah ka obing, tuluy namru bari ampun-ampunan. Sing horeng dampal leungeunna geus lecet, bieu urut nyekel perah bedog. Da ku obing lain bae dicekel congokna bedog teh, tapi bari dicentok-centokkeun matak lecet leungeunna Miang. Rada kaliwat saeutik, sakaburna ijo kede ngarumpuyuk sakedeung pedah katutupan panonna ku getih anu tina sirahna teh. Cacak tadi kituna teh keur tarung pahareup-hareup jeung ijo, moal salah deui kede nu bobor karahayuanana. Kede teu nenjo waktu obing nyabatkeun urek kana ceuli Miang, nyaho-nyaho geus nyapit congo bedog bae. Kede arek nulungan, tapi ku obing disentak. Ulah, bejakeun ka lemur aya jalma cilaka, geuwat. Ngomongna kitu bari teu eureun-eureun ngamainkeun Bang Miang. Kede heran nenjo kamaheran obing kitu. Komo barang Miang nepi ka namru pisan mah, kalawan teu dikuak kieu ku obing. Teu kudu dibejaan deui kanu di lemur teh. Da kede kalah-kalah lajo obing. Jeung geus juljol manten jalma-jalma nu pabeja-beja yen aya nu parasea di batu upuk. Malah aya polisi sagala anu kabeneran keur patroli. Bang Miang dipasrahkeun ka polisi saharita, tuluy dianteurkeun ka kota. Obing jeung nu loba nareangan Bang Ijo dina rawa make gantar bangkrik. Teu hese saharita kapanggih da teu jero-jero teuing rawa teh jeung teu lega. Tapi Ijo geus jadi mayit lantaran lila teuing ti lelepna dina leutak. Gancangna mayit Ijo dibawa ku palang merah.
Urakna Obing dina Celimiang dilaan heula samemeh manehna dikapang berokankeun. Kede ge dirawat di rumah sakit lantaran ku kulinciranana pisan raheut ku congo bedog ijo sanajan teu jero tapi cukup bahaya. Obing nu teu raheut-raheut acan jeung jadi pamujian ku ngagegepna congo bedog nu sakitu seukeutna maju ka hareup. Kalawan sangat Obing menta supaya harita keneh Bang Miang dipariksa di mana Ari Darma. Komandan teu ngangkekeun deui, da ongkohna ge geus aya manah ti tadina. Miang dikaluarkeun bari dirante, dijagragkeun baris dipariksa. Kalawan teu hese deui Bang Miang mere katerangan yen Darma aya di Gang Pancuran Cikembang di imah leutik camperenik nu merekna kembang loa. Nyaeta imah paranti Carmad nyumput-nyumputkeun korban mangsaeun hawa nafsuna. Ngaran imah niru-niru hartina tina buah loa. Nyaeta di luarna kulit di jero aya kembangna. Ari imah eta mah di luarna bilik di jero aya kembang mata atawa nu gareulis. Bring bae atuh polisi malah komandan ku anjeun marangan Obing ka Gang Pancuran Cikembang. Kembang loa aya dilebakeun gang teu hese neanganana darada nenggang. Obing aya panuhun supaya manehna heula nu asup. Kahiji bisa aya baturna Carmad nu ngajaraga imah katut eusina. Kadua supaya Darma tentrem hatena upama ngadenge sora manehna. Komandan ngawidian tuluy Obing ngetrok lawang bari ngageroan Darma. Ku polisi eta imah teh ditingker diputer bisa aya nu lumpat atawa lolos. Darma ti jero imah curinghak ngadenge sora Obing ngageroan. "Saha?" ceuk Darma. "Mang Obing eta teh." "Nya Mang, buka ye panto." Obing bunga nu lain caritakeunun. Tina tetela Darma aya tur nilik tina sorana aya dina kaayaan salamat. "Nu mawi Mang dikunci ti luar," walon Darma. "Janela atuh," ceuk Obing ti luar. "Sadayana ge dikunci sareng parowek teu aya lampu." "Darma jeung saha di dinya?" "Kuring we sorangan. Da Ijo jeung Miang mah ini tadi ti tabu opat tepi ka ayeuna can datang. Dupi Emang sareng Ijo ka dieu teh." Komandan ngaharewos ka Obing. "Sorangan gitu. Jeung ieu panto arek dibongkar ari eueuh kuncina mah." Obing nurut sakumaha saur komandan. "Mangga we atuh dibongkar ge. Kesal kuring di dieu teh," walon Darma ti jero. Geus kitu mah bubuhan polisi cukup parabotna, panto geus beunang dibuka dirojadkeun kuncina. "Tah geuning beunang. Pek buka ti jero jeung iap ka dieu geura bijil," ceuk Obing. Bray panto muka jol Darma nyorangan keluar. Kagetna Darma lain heureuy barang ret ka Obing, ret deui ka polisi kenca katuhu nu geus sadia jeung pistolna. Darma kaget aya reubas aya. "Ha tong reubas-reubas," ceuk Obing. "Sorangan bae urang teh. Ieu teh juragan kabeh ge nu ngabantu urang. Bisa anu ngajaga di ieu imah." "Teu aya. Ngan kuring be sorangan," walon Darma. Geus tetela kitu mah kembang loa digaladah. Teu manggih naon-naon, teu aya jalma sapotong-potong acan. Iwal ti kapanggih sababaraha sobrah, BH jeung gelung-gelung palsu. Kawasna mah nu taringaleun. Teu kudu dicaritakeun deui kabungahna Nyi Sutira sadulur-dulur katut biasih tina datangna deui Darma jeung Obing kalawan salamat. Heuleut sabulan Miang kanyahoan yen manehna teh ngaranna nu nya mah Cimong. Hiji buronan rampok nyamur-nyamur ganti ngaran sarta geus lila di teangan. Ari Ijo mah komo horeng hiji hukuman saumur hirup nu minggat ti Nusa Kambangan. Dihukum lantaran Rajapati atawa maehan. Ngaran nu nya mah Saba. Obing saterusna ngajar ka polisi-polisi dina hal main bedog, ngadu gobang. Ditamplokeun ka para penjaga keamanan, sakur pangabisana jeung ajianana benang guguru mang tahun-tahun ti Kiai Raden Haji Jalari Cibalampu teh. Kede alias Kadar
terus nyantri jeung digawe di kapolisian. Ari Nyi Sutirah terus dididik ngaji ku Ibu Haji Siti Khadijah, di Barung diajar bahasa Arab, bari les deui bahasa Inggris nepi ka paseh pisan. Sutirah jadi utusan ti wanita Islam ka mana mendi, kaimpungan ku menak kuring, gede leutik ngarajenan, serab ku pangartina pada ngahormat-hormat. Kumaha ari Carmad? Carmad jeung Bang Cimong diberok menang hukuman anu saimbang jeung dosana. Hiji poe aya 10 mobil ngalet ka Jakartakeun, disambung ku sababaraha beus. Eusina aya pagawe-pagawe polisi, militer, sipil, kasehatan, jeung nu sejena sarimbit-sarimbit. Sumawona ti golongan perkumpulan-perkumpulan wanita mah. Eta mobil teh ngajajabkeun 3 istri jamaah haji, 2 ibu jeung hiji mojang rumaja. Nyi Mojang diacuk Paris polos bulau ngora, di samping terang bulan beureum cabe, batik sisina pasung jeung pangkah nyacas ting jorelat warna biru, hideung jeung koneng, tandana samping mahal. Di sapatu plastik hideung solempang biru strip beureum. Drihuk sutra hideung dicindungkeun dicangreudkeun handapeun gado, mageuhan buuk nahan angin, bari di kacamata hideung. Sapanjang jalan di jero kota mah mobil-mobil lalaunan lumpatna. Nyi Mojang teu eureun-eureun gugupay kanu margat di sisi jalan bari imut ngagelenyu. Saha eta 2 ibu jeung saha Nyi Mojangna? Horeng Ibu Siti Khadijah jeung Biasih ti Cikiray anu arangkat rek mukim di Mekah salila Nyi Sutirah nuluykeun di sakolana di perguruan tinggi Islam Mesir di sakola Al-Azhar. Akhirna Nyi Sutirah jadi minantu Ibu Haji Siti Khadijah Mahdar, menangkeun sababadna budak ngora Kasep Raspati, berat beunghar loba dunya sugih pangarti, papada wedalan ti Kairo. Kumaha ari Carmad jeung Cimong atawa Miang? Sanggeus kaluar tina hukuman duanana teu pegat-pegat babarengan, lir jadi dulur pat kuhinis, silih jahit tina papait, silih bagi dina manggih rejeki ti keur dibuina keneh. Carmad cicingna teu dicimangkok, teu dikademangan deui, tina asa kaseuit-seuit bae, lamun nenyo imah-imahna dicaricingan batur. Sabab barang bubar idah ari pruk teh karawin eta Neng Oneng, Neng Iti jeung Neng Inoh teh kabudak ngora nu taregep tandinganana. Kamana Carmad pindahna? Kalemo bawahan Tangerang. Kaboga Carmad dijualan sawareh dipindahkeun ka padumukanana nu anyar, Kalemo teh kampungna Bang Cimong, dipake meuliean empang-empang bandeng di Muara. Kalawan bantuan Cimong anu loba baturna, Carmad rek manggih kasenangan ku gedena kauntungan tina empang jeung hasil ngalalauk ti laut hasil sero. Ari sero teh pangalaan lauk di laut anu deet. Tapi hanjakal adat kakurung ku iga, panyakit teu euih-euih, lampah rucah teu robah-robah, kawuwuh ku jadi beuki ngadu kartu kabawakeun ku urang dinyana, kabaud ku para jawara ku owah-owah. Maksudna rek nyieun deui imah gedong di engkengke bae, riweuh ku bagawean empang jeung teu kaur aya duit nyesa, beak-beak bae dipake lalacuran jeung ngadu. Jelema teh teu sehat salawasna. Carmad oge brek katerap gering, disangka mimitina mah malaria, da puguh dilemo mah tempatna. Nepi ka kudu titirah dibawa balik ka imahna anu disebut Kembang Loa teh. Tapi terusna bet ngarasa lalinu satulang-tulang, paragel nyareri saluar awak, penyakit Carmad leuwih berat. Kusaha dirawatna? Kunyi Saen alias Maape teh da eueuh deui anu bela. Maape ge lain Maape samemeh dihukum. Ayeuna mah geus babalik pikir. Berkahna ku dibui, manehna meunang didikan kana jalan bener. Kumaha lantaranana? Ku kabijaksanaanana nu jadi sipir atawa kapala panjara,
Sabulan sakali di jero bui diwajibkeun sakur hukuman wanita Islam ngadarengikeun tableg penerangan agama Islam ti perkumpulan wanita Islam anu diangkir ka jero bui. Ngan kabui eta bae anu diistimewakeun meunang idin ngalakukeun kitu teh bubuhan aya pangdongsok ti dalam anu luhur. Eta oge kaasup percobaan keneh. Sangkan jelema nu dibui teh lain bae dihukum, tapi bari diomean laku lampahna. Pangheulana pisan anu dicoba dihadean teh kaum wanita anu wajib ngadidik anakna di imah kumawula ka salaki jeung ka pangeran. Patokan-patokan rukun Islam, rukun iman jeung sajabana, dalil-dalil penerangan jeung contoh-contoh kana lampah hade. Ku keaktifan anu jadi kapala panjara dina hal eta teu saeutik sakitan-sakitan nu tadina buta agama, teu nyaho dibatal haram. Balilu kudu kumawula ka salaki ka pangeran kana ngadidik anak dina agama, jadi beunta jadi isin ku Gusti Allah. Loba anu ceurik inget kana dosana, pangna dibarui teh loba teuing ngalampahkeun cegahan pangeran. Jauh teuing tina anu dipiridho ku Nu Agung, jauh teuing kasilip jurig ka bawa setan anu mawa cilaka ti dunyana keneh. Komo engke di akhirat. Nyisaen atawa maape oge kaasup anu pangtobatna. Nu nekadkeun sejamikeun lampah nu geus-geus di mana manehna kaluar tina hukuman. Komo barang Nyi Sutirah pisan jeung Ibu Khadijah mah anu tablegna. Nyisaen mani ngaguk-guk sesegruk ceurik lilanaker, ceurik pertobat. Dina ngarawatna carmad, nyisaen teh geus pindah cai pindah tampian. Miceun laku lampahna anu kasetanan. Kitu deui awakna jadi bersih, tembong deui sinar-sinar anu nuduhkeun yen manehna teh can kolot-kolot teuing, tur daek salat jeung daek puasa. Kumaha ngarumatna ka carmad anu katutuluyan geringna? Cager panas, bet anggur kaloper lumpuh, diuk nangtung kudu ku batur, komo sanggeusna ting perengkel mah leungeunna buahna panyakit kotor. Nyisaen atawa maape ngarasa ragab ngagulang gaperna, kajaba mun kasalaki atawa kadulur, da ieu mah baraya ge lain. Bakat kumindengna pagalo ku kapaksa, jeung eueuh deui anu ku carmad katempo iwal ti nyisaen atawa maape sorangan anu bela ka manehna. Eueuh deui nu ngagugulung lir cara kasalaki, omongan nyicioh anu gehegeran teh katuliskeun jurig. Lantaran ape menta dikawin ku carmad, daikeun soteh terus ngarorok nu pengkor. Nepi ka nyetelna, nu corob kawin ka nu ceang.